Baraya orang Kasaung dengan menuju ngopi. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ang nuju naon? Nah, biasa we calon. Oh, calik. Enaknya suasananya Baraya. Iya sarang saha ieu teh jong enak ya sarang saha. Ya biasa sarang ya. Abdi dari anti vlog. Nami asli. Nami asli Mas Andri. Oh. Nah, abi mah Kang Jamal jadi paling dia mah tah ieu rencangan abi namina Sambo paracetamol. Ya. Mantap lah. Ya. Mau ngapain di sini? Nuju ngopi dia teh. Mohon iya, saya mah lagi ngopi. Saya ngopi aduh ya. Suasana nuju enak ya. Dahnya suara toke nya di dieu mah ya toke. Tuh Baraya suasana di dia mah enakeun tapi itu daerahna kirang terang da ieu suhu anu terangna gitu. So iya pami balong sok dipelakan naon ku Kang Jamal. Iya tempat panisan abi gitu nya. Nya nya. Panisan. Jadi abi sok ngopi. Sok nyalira we, kadang abi sok marab lauk gitu. Iya teh. Sok marab lauk. Tah kaleresan ieu teh, lauk ieu teh abi kamari kengeng lauk sapu 3 kilo dikadiekeun ku abi teh. Gitu ieu mah lauk sapu mah kanggo ngabersihan ieu, lauk sapu mah jadi ieu. Tapi ku Kang Jamal di belum teu. Itu di belum dah ieu teh aya lauk gabus, paus, aya mana itu barakuda. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya lagi di daerah Nanggala Mekar, Kabupaten Cianjur. Sarang iya Baraya Kang Jamal. Set.